Sampurasun sadayana dulur kasadaya dulur anu di lembur baraya-baraya anu di desa. Alhamdulillah urang penting ieu tiasa riung ngumpulung nya pamrok jonghok patepang wajah mohon ieu teh dina raraga naon karinding nu aing bro tak kitu judulna mah ngawangkong lamun cek bahasa baheula mah ngadu bako penting ieu teh dina teras mah nya teras. Alhamdulillah enak urang teh euy tara sumpingan ya ku kasepuhan di Tasik. Abah Jemping. Alhamdulillah nya kitu. Lockdown di dieu bisa balik, bro. Bisa balik. Jadi kamari mah datang ke Kampung Rambutan kita balik anjir. Kita balik tah. Gara-gara si corona. Gitu. Jadi ayeuna mah penting mah si corona gara buru-buru balik lah. Nah sababna aing Persib teu bisa main, bro. Geueuh tah aing mah ku si eta teh. Tah ayeuna alhamdulillah sateacan urang obrolan anu lajeng kan itu nanya. Urang maros ka Penlanceuk Ki Galontang atau kasepuhan di Tasikmalaya di kampung naon teh bah di Sukasari Sukaratul lah urang ngabahas dina urang Ciawi dina episode anu kahiji ieu judulna naon ngabahas corona da kerja mana corona bro tah nama teh urang corona heula kunaon leungitna corona baheula ge euy ke jaman baheula cenah ku si kamling make koneng gede mohon kamling sok sampai meta urang ieu ya acara ngadadak tulis-tulis ke kakarabieu pura we lah mohon dulur bisi aya anu kasinggungnya da kepala seniman da malum ieu masa alat-alat saya ya tapi bini bade ngopi tah makalu ieu lajeng teh boleh dieu tah teh heuwi-heuwi non Cimanggung ngaropi eta mohon aya boleh Cimanggung ieu corona tah aya korma lain corona kitu mah korma sok ayo urang ngarona heula dina judul sis kamling urang judulan ku sis same ngobrol si kamling teh naon? Hari sis kamling teh sistem keamanan lingkungan baheula teh. Gitu. Itu paling urang ngarona di gardu. Baheula mah. Saya lagi pangkurangkeun keur ngarona. Hari baheula mah ngajaga tetelo. Jaga tetelo. Mah tetelo teh kumaha? Hari tetelo teh geuningan hayam kongkorong cekak, keceak, bupluk, modar. Nggak enak dibalik ke manusia. Manusia nu ku tetelo teh gara-gara si corona iya Pak pulang keliling kampung ya singgara leungit tak corona sis kambing jaga keamanan ku jalan sis kambing bertertib jeung aman ku jalan sis kambing kan ngajaga keamanan kan urang manggih jalan urang pabulung jalan tertib aman ku jalan ayo batus ngajaga keamanan sakan urang manggih ayo batus kan pabulung jalan tertib aman Tanghi berhaludah euy sarare corona urang silikeun sis kamling lamur tertib jeung aman ku jalan sis kamling alah mun baheula mah
kurilingan lain ieu teh Ya. urang cokot waktuna lah supaya teh nyongkolong ting kana waktos. Nah, gitu. Urang ngobrol we. anu jauh urang Ieu deket teh episode nya pertama anu deket kemarin. urang buktikeun gitu tah. Mudah-mudahan we laku anjing di pasaran. Ya suga Salaku kawan Persib. Ada di lembur mah pasaran teh digotong soalnya. Ya. Digotong pasaran. Ayo dia mah ya gitu teh ya. Taena mah kieu lah. Pasaran teh Kalau ya Harga. dulur harga di dia mah. kapunten ya kapantang di nyaksian tah. Apunten Urang Pantang. ngariung. Salam Pantang lah. Kami ayatnya Iya. Ieu mah Pade, pade. papalu we lah. Aduh. Mepende hate nu keur. Nah, ini mah urang naroski lain cek pendapat aki masalah corona teh kumaha itu ya. Ai corona teh teuing da bahasa naon da nanaon oge nu kaharti ku pikir ka kantor ku akal katarima ku rasa mun dina bahasan lagi urang mah teu ngarti Teu ngarti. naon ai corona teh. Kan apalna urang mah baheula sok ningali heueuh baheula hayam teh sok kena ku tetelo Tetelo. Tinggal lupa. Teh. ting jarum Iya, ke cenah gitu. Jadi ieu mah urang mah wang nyokot hikmahna we ti kolot baheula. Kolot baheula. Bahwa kariningan teh cenah baheula teh maksudna teh hasiat teh pikeun ngusir hama. Sugan we wasilahna da doa teh loba cara. Mohon Aya nu mohon. terus surat, aya nu terus sirat Sirat, kan ya. gitu. Da komodo aya kasepuhan ieu, mumpung aya kasepuhan di Galunggung. Jadi cek Ah. tang mah kitu pendapat teh euy jang euy mohon euy. Iya. Nah, urang langsung ka kolot urang heuh. Di Galunggung. Di Tasik di Sekarang Galunggung. sekarang lah. Sok, kumaha Abah? Naon tah cek pendapat Abah kumaha Ari cek pendapat Abah mah hampura sareanya dari pendapat teh beda-beda. Beda-beda. Iya. Beda kan? Iya. Anu penting aya nama Persib. Persib Nah, lain dia kayak kemana rokok. jadi teh jadi. Pelarian rokok ya. Katutup ku sarung biasa. Hari corona teh Jangan heula. hari baheula mah Oh. haran mobil. Oh nya. Sedan. Eta mah sedan. Aya corona, aya corolla mah gitu. Ari zaman ayeuna mah corona disebut corona tepan Abah ge anu akhirna mah kieu geuning buktina Kumaha tah? jadi kokoro sadayana Mohon. teu bisa balik teu bisa ulit. Layana kere nya, kerena Kan ulah nepikeun ka kerena mah ulahnya mudah-mudahan we amit-amit orang gitu. masih cager beuteung waras badan. Nah, amin iya. amin. Ya gara-gara imporan, penyakit imporan itu sebenarnya mah. Beres. Tapi kira barek motoh lah. Nya, kumaha tah? Ieu teh ku gara-gara corona. Heeh. Loba pamajikan anu protes, Bro. Naon, Naon gara-gara lockdown tah sia. Jadi cenah dengan adanya lockdown, Oh. AA 1 kali buka laptop, Neng 3 kali buka daster aja. Geuleuh eta. Jadi corona negatif, istrina Positif. Positif. Insyaallah kena corona beres teh moal teu renyut teh budak. Abi ge aya kieu Bang, abi nelpon ka lemur. Mah, ari di lemur aya corona teh. Ari corona teh dahareun naon diseupan apa digoreng? Kan beda teh Aya kan. mungkin lagi eta corona aya. Tah, corona aya di dieu. ieu teh corona tah. Eta ti Arab corona. Di Arab. Tah cenah ieu teh antina cenah. Anjina eta. Ayo di mana? Beda. Koneng ageng cek urang Sunama, koneng gede, koneng jebrog lah. Jadi ya artinya jadi orang balikan deui balik di ke Galontang ya. Eta teh jadi lamun ayeuna saran urang kumaha ya supaya ieu corona bisa leungit ieu. Ah gampang. Ngadoa Nya. nya samadi. Gampang. Sok ieu pendapat di Galontang heula kumaha tah. Aki kumaha. Jadi ai cek kolot baheula mah kieu. Baju nu dipake ku urang, bahasa nu dipake ku urang, kadahareun oge nu dari mah ku beuteung urang nu bahan jadi daging, jadi sehat. Bener. Ayeuna mah pan geus loba tahayulna sagarupa. Adat istiadat geus diroba dirempak kan gitu. Jadi Beda. ulah nyalakeun. Budaya urang Surabaya Dahareun geus sok gaul make anu araraneh teu hese nyebut lagi urang mah borong ngadaharna. tah kitu Gitu. nya. Kita unggul ti kuring apana kolot baheula mah geus bener-bener mihapekeun teh ka anak incuna mangga aya kasepuhan tah Oh, guareun. kumaha tah Bah cek pendapat Abah ieu. Jangan hari pendapat Abah mah da. Abah oge ngora heula baheula teh nya. Baheula mah geus kaalaman zaman-zaman kieu teh. Kahiji zaman keur baheula teh aya panyakit tokmun. Tahun. Waduh, Naon tong teh bah? tahun sabaraha teh teh? Eta teh tahun 60-an. Di nu hajatan sok aya soun Bang. Oh, Eta mah atuh soun. Bihun eta. hari tahun teh mun cek ayeuna mah kolera. Oh.
kolera. Jadi naon gitu Negara kolera. Batman eta teh cek berat aya nama berak mencret gitu. Kicipirit eta. Lain kolera teh sebenarnya mah panjang banget teh. Mun urang geuning aya sesuatu. Kolera ning kitu lain eta. Ah teu rame bah. Eta mah ridho, eta mah terela. Eta mah itu merenya. Lain eta. Lain eta nya. Lain kan hari baheula mah urang teh memang kudu berseka. Dari urang mah selaku umat Islam gitu nya. Cuk dokter teh kudu kukumah cenah. Urang mah kudu oge geus 5 kali. Sebenarnya beresnya. Beres. Aduh, benar. Kitu anjing sudahnya. Bah kuring mah sugan teh keur sakolah harita sekolah teh tahun 2020 mah cenah us bari nyun sagala rupa di Indonesia di dunia teh. Di urang mah geuning karek diajarkeun ku kumaha bah. Indonesia mah simore. Indonesia mah karek diajar kumaha leungeun. Cileungeun anu bener cenah gitu. Aduh, ari pek teh eta mah. Tinggalin berarti nya banyak. Abah reka ngaliwat ka jalan disemprot. Disemprot aya nama baheula mah ari baheula mah reka jalan sugan parewe nya mah disemprot teh. Nah, atuh ieu baju disemprot segala disemprot. Bisa payah disemprot atuh nya. Balik ka pasar. Kudu kukumah leungeun heula asup teh. Disemprot deui mah. Disemprot deui wae. Ditemak tarang. Jetot cenah kitu. Aduh. Balik teh di pasar disemprot deui wae. Datang teh ka imah di jalan disemprot deui wae. Dan datang kana golodong teh kieu kan. Kalah guprak gara-gara disemprot. Ari aing sok inget kieu teh teh baheula. Kumaha tah? Aing urang ka mamana jeung supaya ceng harata. Baheula mah can aya naon heroin kan teh can aya. Kakara BK sia mah can ngalaman BK-nya. Aduh, asa ngadaharga anjing kanu sila teh play teh BK. Aduh. Karang. Oh, baheula padi kapal saya geuning nya. Tapi mudah-mudahan nanti ku ayeuna ku aya naon teh penyakit corona bah. Ki tetep urang membeunanya kegiatan kieu mah urang penting ngajaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Ulah deui Ayeuna mah mun init-initan teh mawa itu. Sameter Di depa. Di depan. Aya nu rek ngaliwat his. Diukur heula. Bener. Jaga jarak. sasaliman ge ku siku anu Teu nyoba. meunang eta teh meunang deukeut, teu meunang pantel, batal cenah. Teu meunang. Jadi eta si corona teh napel kawa kurang. Komo bersin. Bersin mah ditahan ayeuna mah. Begitu bersin, jeprot, tewak. Corona Kudu rodas. Tersangka, Bro. Jadi tersangka ayeuna mah. Mendingan hitut. tah ieu ubarna teh ieu tah. Ieu ubarna teh. Jadi ayeuna mah Bener atunya. jangan emon. Nu bersin teh langsung tersangka. Anu batuk tersangka di karantina, tapi nu hitut aman, Bro. Masakan urang bagede-gede hitut. Itu mending pakai gede-gede hitut. Lain cek ibing teh mah hidup hitut. Hidup hitut. Aing mah lain hidup Persib. Hidup mekok. Hidup mekok. Nu disebut sordo teh nya. Baheula mah dina hayam mah meureun ngaranna kucekak meureun bahnya kucekak flu burung. Hewan di paehan di darurukan da flu burung teh. Aya balas dendam. Ayeuna balas dendam nya. Hukum alam teh bener nyata. Alam teh kapanan hayang dimumule dipikanyaan. Imajinasikan. Urang salaku anu hirupna di luhur dunya ieu teh khalifah urang teh euy. Khalifah teu meunang luaran kai, teu meunang istilah nama ngaruksak leuweung. Geuningan buktina urusut cai ti gunung gempar. Tah eta teh akibat ku tangan-tangan jalema orogodol kabeh. Sarakah teh meureun. Masyarakat. Cek bahasa orang Baduy mah bah gunung ulah dirarut, Tah, babak ulah diruksak. Eta. Jadi eta mah mamala balik deui kana pola pikir manusia na masyarakat. Saena akibatna teh bener kuat kitunya euy hirup zaman ayeuna kuat kealaman tapi orang balikan di omongan si Aki tadi cenah dunia batur apa teknologi geus canggih Geus kabulan meureun. Urang mah ngan ukur ku kumaha leungeun tapi geuning ayeuna ku zaman corona kieu balik deui anjing nu kumaha leungeun tam dihargaan. Ya bener. Kajeting Bener, tidak bener. maju tapi ini satu cara berarti
kalau orang bener lebih canggih ya. Jadi wasilahna beureun luar biasa hikmah tina Hikmah. corona. Da Gitu. geuningan urang teh ku kolot diajarkeun wudu, geura jaga ucapan urang. Geura jaga pangangseul, geura jaga paninga, pangdenge, kan gitu leungeun lengkah jeung sukuna. Jadi eta teh dibukti-buktikeun di molaskerannya tutup tah gitu ulah sampai saucap-ucapna, ulah sacokot-cokotna, ulah sadenge-dengena jeung ulah satingal-tingal. Eta bener. Eta jadi ngabarukti ya nu tersirat maupun yang tersirat teh nanti tuntunan hirup anu kurang ku dibaca jeung diamalkeun kan kitu katinan anu saterusna wang tatalu di meureun bah Aya lagu naon tah abah manawi? Ieu lain namahan saeutik aing ku gara-gara corona naon tah ku gara-gara corona ya. Persib teu main anjing. Itu tadi jagoan aing. Ngepeus ke yang Sabora aing batu mah rek Persija aing bukan mah Persib. hidup Persib. Sok ah. Aya lagu naon bah aya? Ya, Naon hiburan naon? Urang lagi. ngaranna kita tahu Baheula. Naon tah? Urang lagu tong tolang nangka. nah Oh, Barunya. siap. Sok lah. Tong tolang nangka. Tongkolang nangka, Kawinan bapak tongkolang nangka, gawe salasa kowe salasa, teu beja-beja. Tuh, aduh bapak euy ulah dua nya karena terboga anak kesea. Aduh si bapak hanya nyari ke emak, bapak mah suka-suka jeung orang. Aduh si bapak tengkeringan ke emak, bapak mah suka-suka jeung orang. asal ulah jeung corona we. Gitu Power lah. tahu jeung nama Power. corona oh corona datang dari negeri Cina nyebar ka Indonesia ngariweukeun sarerea Dari wekeun. corona corona geura Indonesia sing jauh corona geura ningkah hei ka negeri Cina. Cina. Nah, gitu bro. Aya nama meureun dina peuting Asalnya ieu. di Cina. Sakitu bae meureun. Nah, urang cukup heula nya bah. Nyaki nyejang emon ieu mah olahraga urang obrolan. Ngadu bako dina kalinding nu aing gitu lah. Ngawang. Ngacapruk ngawangko ngadu bako sakitu we heula. Cilit ka hiji. Sok beli aya nu bade laik super laik dan geus aya tah euy ieu nama geuning tah aduh. Sponsor nama kopi AB itu kopi luwak. Sponsorna ti kebon aya. Mau sakitu lah kata lah. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.